Wah. Kalau tak capek gawe teh teh. Kan menang we udud deui. Yang minum deui haus ieu. Aduh. Ya bangges lila si ayah tuh mere-mere duit ka aing kemana itu jelema teh si ayah teh nya. Aing mah. Coba penting teh asa ngimpi. Tapi pokok deui ngimpi naon urangnya. Aing geus dina ieu geus teu kuat hayang dimasang nomor ayeuna ieu aing ieu. Lah teh. Arek balik heula aing Bukan datang si ayah aing minta duit. Masang nomor aing mending lah. Heula. Cair. Menang togel. Euy. Tembus. Iya si Iman ke mana nya ya? Duit berak tuh aja mana? Aing mah gawe geus capek ya. Si ayah teh balik-balik deui. Aing geus hayang nomor ya aing teu kuat. Aduh, jual-jualeun deui ieu nya. Tangkal manggu teu buahan deui. Duh dialahna teh ieu teh. Tangkal karet lalu tikene. Coba disadap ku batur dijual teh sok seun ngambek si ayah deui. Duh. Wah, ieu nya urang hirup. Jual-jualeun bukan teh aya colong-colongeun. Eueuh deui. Oh, geus nyen pagawean. Ai si ayah udah gua tadi tisuk. Menang teh duitna eta. Atuh kalau menang duitnya. Nya gawe naon atuh tisuk? Jangan rongsok menang tilu kita. Ira aku mainnya teh menang duit lah. Ka boleh rokok-rokok aja. Aing geus janji ya jeung babaturan ge. Aing mah utang duitnya. Lah naik masang nomor aing capek dah. Wewe capek tuh ayah mah. Kebon aya 5.000. 5.000 si mah ka mana jajal Buru ka dieu keun yeuh. Duh aing ge babaturan geus ngadaguan di dieu tuh. Oh disage. Pira aku buru lah. Aing tah loba duit geuning. Ngadi 5.000 na. Bagi-bagi ieu jeung mode rokok. Lah, engke rokok mah gampang. Engke rokok hanya 5.000 dah malah mah atuh masang nomor 5.000 zaman kieu geus paling menang sabaraha? 10.000. Lah, ieu 10.000. Mau dibeas mah. Lah, geus engke aya maneangan deui. Oh, atuh neangan kau. Geus tah dikeun kabeh Tah, ai jadi kolot kudunya ka amat. Doakeun ngalukmahkeun wae ngadoa. Ngadugekeun wae ngadoa banteuna naon ai menang mah. Mun teu meunang doraka. Tah, kitu anu mah. Terima kasih ayah, dadah. Anjir, eta anak kitu teh nya. Aing mah dibere duit deui ku si ayah aing ayeuna. Aing kamari basa masang teh. Ingat euy. Ngan apal ieu aing nih. Sabaraha nu kaluarnya euy ayeuna kira-kira ieu. Lah, aing sugan we aya babaturan atawa jalma tanyakeun aing ayeuna ieu lah aingnya. Anjir, mana duitnya? Nanti mana? Tegaul anjir mana emang. Togel atuh. Togel bus. Siap, makan naon ya? Bakar. Siap. Ngomong atuh. Aduh, apa? Siap. Wah, si Iman jadi sundril jika loba duitna euy. Bril. Wah, sabaraha nu kaluar euy penting euy. Aing teh apal can aya info yeuh. Tegaul atuh. Kan bukan di kobati mana eta? Tembus atuh penting. Sabaraha nu kaluar sabaraha euy? 20 2 hiji. 20 2 hiji. Aing 20 20. Atuh ya, atuh aya hiji aingnya. Nyaho tuh. Ayeuna mah geus beda tuh, ayeuna mah geus 2.000 2 hiji. 20 2 hiji eta menang ingetnya. Kamari aing Desember eta mah aing teh. Atuh salah. Ayeuna mah geus taun anyar atuh. Taun anyar teh mau nage. Aing heueuh nya euy. Ya. Tembus aing beda hiji berarti nya teh 2.000. 2 hiji. 2 hiji. Aing mah 2020 2020. Kumaha ieu nya? Ya hayang apal teh. Ente mah meureun jigana. Kumaha? Jigana ente mah meureun biasa lain sa. Ieu na ente mah meureunan. Pada we jiga meunangan wae ente mah. Ka dia. Apa teh? Nya hayang atuh lah. Era ku si ayah aing euy tuh. Ayo bentaan duit aing kasih ayah tuh menang-menang aing euy geus tuh. Aing pusing beneran ya. Wah caranan real euy.
Berarti tanggal mahoni kidar itu di Comas tuh. Tanggal mahoni tidak nih. Tanggal gede teh. Tanggal gede teh. Apa? Aing apa? Aing tanggal mahoni. Dia. Pokona mah hareupeun imbahna nya. Siap. Kumaha tah terus? Kaditu aya nama ke penting kaditu. Maghrib bisa maghrib. Ulah maghrib penting we jam 11-an. Terus 12. Kaditu terus teh sambat. Simbahna terus kekrok. Dikerok eta na. Jadinya dikerok. Gijil nomor ge teh. Sambat be. Gitu mah aing apa gitu malah. Berarti eta ge tidinya meureun nya. Geus aing dir. Yuk. Heugeunya. Siap. Yuk. Mangga. Legunya ditipu we aing. Ayo. Aduh. Aing kapan aing penting teh bagan narekan perelek euy. Alah, pokok kasih sundril. Ada itu gitu mun ayeuna beurangnya euy. Aing bener. Drill. Naon deui? Aing masih pegaan. Pokok drill euy. Naon aing penting teh pan aing teh bagian narekan perelek euy. Maksudnya jadi urang teh hayang ayeuna beurang gitu maksud teh drill. Kumaha tah bisa moal kira-kirana euy duh. Kala. Bisanya. Cuman aya syaratna. Duh, kudu aya syaratna di pantarin geus urang kudu ngerok lin di ditu teh. Bari nyambat si abahna. Si Mbah teh hayangan sok duit 20.000 lah. Pan diwakilkeun ka urang. Biasa meureun minta jang ieu nya atuh. Segala ge. Lah, hajeun aing lah. Aing mah. Sok buru. Tadi aing teh si ayah sana mah buka aya acara itu. Itu tadi teh. Aya cengcelengan si ayah, wah ini bobok tadi teh yo. Aing kapalan si ayah ge keur ngalacukut da euy. Itu aya acara ieu. Tah lah, geus aing ah. Nah, kitu atuh. Nya kitu we nya. Ka datang poho dikerok sambat. Aing geus inget aya mah. Ada ayeuna ge nya. Apa desok? Geus bener nya. Man, nuhun man, yo. Hayang nambahan duit embung ieu. Hayang atuh. Aya carana urang. Naon? Ayo. Coba ting puringkak unuk deui aing. Sembah eta kitu geus aya. Gila aing gitu. Wah, tuluy aing lah. Aing menang milik. Bener cek si Sundril teh tangkal mahoni teh yo. Bener ieu tah. Mbah-mbah teh meureun ieu teh euy. Ieu mah yo. Bener ieu mah. Aduh. Ampura mah euy, ampura. Aya naon anjeun ka dieu, Jang? Aduh, Mbah. Kuring teh menang impo. Di babaturan di si Sundril mah. Hayang tembus nomor mah. Gampang, Jang, gampang. Aduh. Aya 2 syarat, Jang. Aya 2 syarat sok naon wae mah. Syaratna naon wae sok. Kuring ge lakona gitu laksanakeun naon wae ge sok buru. Anu kahiji, samemeh anjeun nulis nomor. Kudu dibalur ku minyak timbah. Dia umbah di pasihan. Maka di anak anda pun tangkal. Anak oi. Eta kembang barokah di abad. Bener nya mengeunah. Engke dibalurkeun kana pulpen terus tulis ku anjeun dina kertas. Aduh. Ngerti? Ngerti mah.
Nuhun, ieu mah bau kopi atuh aing ge da. Kopi mah hayang ayeuna ge mah. Dasar tukang kopi goblok. Tah anu kadua jeung Mah deui nu kedua, Bro. abah yang kopi jeung budut. Wayah tundaan duit di dieu. Tundaan duit. Nya. Da kumaha bah euy. Aing minta ti si ayah tadi ngan kur jawaban geus beak meureun. Ulah loba alasan. Bisi ke dikutuk ku abah jadi embe. Muhung bah hampura mbahnya. Sok tunda duit nu ayeuna pesak ayeuna. Kan sakikieuna meureun bah euy. Aduh. Buru. Ukur sabaraha 40.000 bah. Geus. Silaing indit geus. Yuk. Nuhun bah nuhun. Ayo. Aduh. Bagus ditipu penangit. Wah, ieu mah siap. Ayo siap. Kedok ditipu. Aing geus hasil aing main mah. Menang aing pasti menang jak dibalurkeun ku aing di rumah. Di warung Pak RT aing main nama ye. Itu mulai usaha deh, mulai buka sebenarnya pengen kamar anak itu nyampit engine sama ewa jami. Assalamualaikum RT. Waalaikumsalam Bu Nunung. Mana Bu? Ada masyar kopi. Kopi seberapa? 2, rokok sebungkus, MLD. Mohon. Tapi tadi kira sekannya. Nyam yos. Hanya saha gitu Bu eta. Iya bapana cak yang we kopi sareng ngerokok. Ai damel tara meuli parusi. Dulu teuing karunya. Mohon angere ya biar nu kedah masyar teh. Sabarahan Bu, sadayana. Oh, jantan 20.000. Ya. Satu nuhunnya. Mohon Bu. Aing euy. Bu Nunung, wih balanja nya Bu. Mohon. Oh, biasa meuli kopinya jeung rokok. Aduh, jeung salahina jiga namanya. Bu RT. Bu RT da Mang. Aduh, aing mah euy, heula. Marno cepengana menit. Biasa we lah, usaha leuletikan lah, RT lah. Ngopi gitu. Bade ngopi siap we. Ieu bakal menang rezeki urang ieu teh ieu. Penting ayeuna teh pasti ya. Aduh. Nah, teu inget nu ngaganjal ieu tadi teh nya. Nah. Baturnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Kumaha wan? Alhamdulillah Pak RT. Aduh. Hebat ini Kali mah sanakan Sok, pulpen pilih bade ngopi. Sok, kopi dibayar lah kalem we. Ya, tetep di rumah tadi bade ngirikan warung ya. Pas lami itu buka. Oh gitu. Mohon biasanya ieu kamarana batur ya. Tapi ge melarian rencangan ieu can aya info deui geuning aduh. Info naonnya? Biasa we Pak RT usaha itulah kun zaman ayeuna atuh. Usaha. Zaman ayeuna Pak RT. Naon nu zaman ayeuna teh? Bener Simbah ieu mah. Mantap ya Mas Simbah, ya bener ieu mah ya. Mau kopi geuningan? Ya. Karesepna Simbah ge sami sareng abdi ieu. Sok ngopi sok udud gitu. Naon? Cicing lah Pak RT mah ulah sok apal-apal lah. Pak RT wengi ngimpi naon ja? Pak RT susugana nih Pak RT ngimpi naon. Wah. Ngimpi naon atuh? Pan bobo meureun Pak RT teh ti jam sabaraha tah? Abi. Nya. Sisa. Tah, biasa mah. Sok ngimpi Pak RT teh. Asa nama ieu mun teu salah mah. Ngimpi jeung Raisa ku jeung Raisa artis. Nu artis Jakarta teh ya. Oh, anu penyanyinya. Tah eta. Udah nangis bulan atuh. Kita masuk pemakaman wae. Bisa. Wah, 5. Kela. Gimana eta pendakna tah? Kira-kira nah, RT di Tuna eta kira-kira di mana eta pendakna teh? Di taman. Oh, di taman cerita teh nya. Keheula ieu. Pamarno ieu, abi teh bingung ieu. Ieu nanyakeun mimpi terus dihitung hurufna eta maksudna naon? Lah, cicing lah Pak RT da zaman ayeuna mah zaman gaul atuh. Cicing. Wah, moal salah katebak nomor ieu mah. Ya, teu wae da ieu mah. Ya, Usaha. pasang nomor. Usaha leuleuhan Pak RT. Yo.
aing lah. No, masang nomor itu teh sebagian judi. Emang judi Nah. bener Pak RT. Eta teh dilarang ku pemerintah, ku agama. Alah, Komo deui pamarno teh pan kusim kuring diperhatikeun teh. Artos ge ukeun keneh ka bapak. lah Bapak usahana eta teh mulungan sampah itu. dan kena kerusaha si bapak Watir si mah. kuring mah ningali Kena kuat. si bapak mah sekolot ieu keusaha aja bani. Bisi doraka. Wow. Gitu teh. Tama doraka mah isukan keun wae tama. Tos atulah. Keun wae. Yang penting ngasim kuring tos ngingetkeun ke pamarno nya mun aya naon lah. Teu tanggung jawab si kuring lah. Wah, Kuning ka sawah deui lah. Kuning ka sawah deui Lah, lah. ke mana deh? Bener nanti omongan mah lah. Geus ah. Ulah cuma euy aing mah karek 5 jeung 5. Tuh, kan ituna naon deui nya? Pak RT kira-kira di taman depan lobanya, aya taman impian, Jaya Ancol, tuh taman mini. Ah, kumahanya Bu RT teh ka mana rusur-rusur teh tuh Pak RT cenah? Ah, mal apal ieu aing pokona mah ti Pak RT teh. Hasil euy. Euy jeung mana? Weh, hasil tuh orang ge yo bakal hasil orang ge. Gabah geuningan. Bagus satu cair atuh. Ah, 55 25. Ah, geus ieu mah jadi aing mah tah. Ah, ieu mah bener ti simbah teh ieu urang mah. Ah, Ya, urang mah hasil we urang mah ieu. Majur. Halus ieu mah. Geus aing bakal menang duit ieu mah. Gila Bu RT euy aing beak duit ek minta deui kasih ayah ieu. Wah, anak kopinya heula mau ka dibayar. Eta nganjuk. Nganyuk heula aing. Kurang we. Beak aing duit ek minta heula duit kasih ayahnya. Tuh, ke heula ieu tuh. Tidak ada bang orang murah. Sekolah hanya usaha kita bisa ngerokok ge. Mentaan di baturan. Kita budak cuma itu kanan. Enak tidak bang orang. Jadi ayah si ayahnya duh. Eleh deui masang togel teh ya. Euy aduh. Ada Dah heueuh kolot tengah doakeun atuh da goreng tuh dah. Eleh deui masang togel teh aing teh. Ah, kena ade nya. Ulah deui macam togel. ih ai dia apa? Ayeuna mah zaman modern kudu sagala bisa. Ulah tinggalin hirup mah jeung batur, kudu gaul. Kan togel masuk jarang-jarang nemuan. Lah, maknya batur ge baleuhar geuning ah boat ya aing minta duit deui lah. Gancang ya minta duit deui lah aing Ngarokok ge. Ceng. Tuh. Pamere. Ayo udah kolot aing. Aduh, ampun ting ieu. Ulah sok bangor-bangor teh geura. Heudah kumaha deui atuh ya urang teh. Kasih kayak Sing karunya geura ka budak teh budak hiji-hiji. Nah atuh. Geura aku teu karunya. Eta anak moal eling-eling saur. Ayeuna mah keur kieu mah beda deui. Atuh bang jual we kebon anu di ditu atuh. Wih, ulah. Jeung sawah sakalian. Jaga bari itu pagi. Tawarkeun ka Ki Marno ka saha kadinya anu deukeut teh atesna. Wah, lamun kitu mah enceng teh lah dikutuk ku bapak tak naon. Jadi sek ae. Rasakeun teh kutuk ku kolot teh kitu kejadian teh. Sek teh. Mana ulah bangor dari budak. Ampura atuh aya, aduh sing karunya atuh kan kuring teh kapan kawin ge acan atuh da aya, aduh atuh aing boat ya jadikeun di jelema wing ge da uring duh yang menang togel aing teh yang menang nomor aing teh aya, aduh sing karunya kawin aya hirup jeung saha mun sorangan eueuh baturna jajal. Nya lamun soleh mah tuh jadi anak. Atuh aya mah urang bener, urang mah rek soleh na mek nurutkeun parentah aya urang mah. Aduh, Gusti agung ya sing karunya. Heeh, moal. Kalah yang dijual di pentang. Moal ingat nurut aya nama tuh kaduhung bener ya. Tuh ampura bener jadikeun jelema deui tuh. Nya, jadi jelema deui. Alhamdulillah aya urang jadi jelema deui, alhamdulillah syukur. Sing cager aya boga hiji. Sing cager sing panjang umur didoakeun ku. Tapi aya ku aya. Ampura urang kaduhung ya bener ya tuh. Yuk
Ayo nama juang nangan warung, orang juang ngopi, jang udut deh. Ayo.